Jalma nu tariku sholah dilaknat ku kitab opat, Taurat Injil ngalaknatan, kitu deui Zabur Quran. Unggal poe jeung peutingna Allah nurunkeun laknatna, rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalkeun. Malaikat ngalaknatan ti langit 7 lapisan, Muhammad ulah nyaahan ka jalma tara salatna. Montongna di syafaatan, teu asup ka umat anjeun, jalma nu tinggal salatna di mana geuring parahna. Ku anjeun tong dilayadna, sabab deukeut jeung iblisna, ulah nganteur janazahna, bisi kabawa laknatna. Ulah salam ka manehna, ulah dibere daharna, ulah dibere nginumna, ulah sobat jeung manehna, ulah kumpul jeung manehna, bisi kabawa azabna, jalma nu tara salatna henteu aya agamana. Jauh ti rahmat Allahna, jauh hampura Allahna, di akhirat digolongna ka golongan munafekna. Digandakeun siksaana, 2 kalieun nyerina, engkin poe kiamahna, dibongkolkeun teh leungeunna, ditalikeun ka pundakna, malaikat ngagebugna, dibuka lawang saqarna, diasupkeun narakana. Dina naraka barangna, jeung korun Haman rejeungna, jalma nu tara salatna milu ngalaknat sanguna. Kadaharan ngaduakeun supayana dilaknatan, maneh teh musuhna Allah, bongan maneh tara salat. Maneh teh geus ngadaharan, rizki loba ti Pangeran, tapi henteu ngalakonan parentah salat Pangeran.